urang teh bisa ngapung jeung ngalengit. Kumaha urang penta ilmuna? Bener. Lamun urang bisa ngapung, rek ngalabuah anu tetangga. Maneh mah pikiran teh kanu kitu wae. Mun urang bisa ngalengit, urang rek jalan-jalan ka Lebak. Nah, aya naon di Lebak ki? Rek noong karawa dedek mani. Hayu. Ayo. Punten guru, abi tos mereskeun latihan. Ayeuna ajarkeun jurus sakti anyar guru. Tola. Cepi, mana teh kumaha? Jadi kawin teh? Nya mak, kalem we engke, kalem. Ya, hari mana? Nyawan tuh, emak teh hayang buru-buru boga incu. Ya, oke, cek ujang oge mah, kalem. Jang, nyawan tuh, carana kawin teh kumaha? Nyaho atuh, biar aku teh nyaho. Biar lagi kawin. Kumaha coba carana kawin teh, Jang? Kak hiji mak, buka bajuna. Terus, Kaduana, buka celanana. terus. Hati lo pas katingali cangceuna. Pinter oke gini nanya anak emak teh. Nya pinter atuh mah, terus cabak cangceuna. Terus kumaha deui, Jang? Terus cangceuna jieun ketepel. Ya, Jang, itu kena naon si aing, Jang? Ya Allah, Jang, naon, Jang? Hampura emak, Jang. Onyok, hiji, dua, ilu, cicing, segitu deh. Dah, Dip, sakedeung deui si lain bakal nepi karena jurus anu paling sakti sajagat raya ieu. Jurus naon guru? Nya eta jurus numpak sapunya rek. Sok guru ajarkeun ayeuna. Tapi aya syaratna. Naon syaratna? Syaratna si lain piluan kudu bisa ngelehkeun si Oding si Jaka Turug. Oh, si Oding Jaka Turug termos. Bener. Eta anu beungeutna sarua jeung Turug termos. Lawan. Sanggup? Siap guru.
Hayo orang susul. Ayo. Siap. Kadi tuh. Susul. Ayo. Guru, aya pendekar sakti anu nangtang ka maha guru. Kumaha rek dilayanan moal. Kamana maha gurunya? Nah, guru. Kumaha tuh asup anu tangkar ieu mah?